Ke sawah lah. Nempo-nempo kebun sampo gitu. Warung si Asa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Sa. Ayah. Salam. Kopi sa, kopi 2 kopi. Kopi 2. Kopi dong. Buka mari ge kumahanya. Enggak, jieunkeun kopi. Jieunkeun kopi jieunkeun. Ngenang kopi mah ya. Kopi dong. Ya, kopi deung. 2. Ya. Yuk di dia lu telepon barudak. Telepon barudak nongkrong di dia we lah. Telepon si Jarot jeung Burik. Da kadari ayeuna. Gitar mawa. Nyanyian kopi lila di doh aing mah. Tadi angkat lek. Hah? Tadi angkat. Ai telepon lo terus. Ai kacamata tadi mana kacamata? Lila. Oh iya ngenah bari gitaran mah. Ngomrengkeun rek. Aku mencintaimu. Kopi sa. Di dalam hatiku bersamamu. Kasihku kau bayangkan. Panas tis. Panas ah. Aku Kang. Nu kamari teh acan. Kang, punten. Kang, da cenah. Naon sih? kopi nu kamari ge. Teu percaya naon cek aing. Sanes kitu aya teh seureuh nu nganyuk. Hah? Abdi teh tiap Dibayar gege. Telepon barudak kung. Dibayar tong sieun. Dibang utang sakitu. Geus tong sieun ayeuna mah geus kitu mangkat. Mangkat. Dibang utang sakitu meni kudu pepolotot. Ganggu. Ang telepon lah. Oh, sok telepon. Barudak teh kadarieu lah. Halo. Aku mencintaimu. Rot, saya di mana? Kadia kumpul kadia. Cinta Di warung si Asa. Kepadamu. Ya, di warung si Asa, kadia. Ada dia, Cang? Hah? Kadia baru. Ada kadaria? Kadia. Dan aku Sudah lagi tanah ya nama lek, orang ngopi lah ya nama. aku cocok ya. Mesti nacan kopi datang lah ya. Segar panas kan ya. Ampun kopinya. Ampun nikmat lah. Kok baru dak? Kayak kadang dia datang di telepon. Jarot datang lung ya. Bisa kemana wae doh aing ah. Aing kangen geus ya. Para rese di telepon aing mah. Tapi saya. Hah? Sok ke warung we langsung. Hah? Biasa wae ngebon wae. Saha Itu Mang Alek. sia tong cerewet sa. Heh. Kudu
urusan barudak urusan aing. Mohon. Sabaraha bona? Hah? 150.000 Ku aing dibayar. Hei. Mari ya. Wah, nah ya. Aneut ya. Kayak kita. Naon ieu Rod? Eta nog puyuh apa nog hayam? Hah? Nog puyuh apa nog hayam? Tanya ke. Ngeunah ieu ya keur hujan. Tos hujan ge mah tiris ya, heuh. Ya, pasti. Dia. Eta nog dulu masuk di kasur. Wah, di dia. Naon ieu euy? Udah nyengeun aing. Hah? Par. Martabak telur, Bos. Martabak jieunkeun sok aya jieuan kabeh. Ngan lamun sia mungut biaya ka aing, ku aing ditutup satong ka dieu ieu wilayah aing. Jeung kan buru. Ya, sabar hiji ya. Iya sabaraha hiji deuleu ku sia. Buru jeung kan. Gulungkeun saya di kasur. Nyeuna sabari nyanyi. Nyanyi naon we aing mah? Aing hayang dibungahkeun ku sia. Nyanyi naon we? Belum kode 5. Sabari nyanyi. Aing ke gitarna, Rod. Oh, Aing ke gitar. Da teu bisa ah. ya bari nyanyi naon we? Nyanyi. Balon Ya, ya. Aing ke gitar. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Halus. Merah, kuning, kelabu. Halus. Merah muda dan biru. Meletus. Sabari joget. Gitu anak-anak beri joget. Da tidak bakal tutup. Bari joget. Ayo tuh Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Cocok. Meletus balon hijau. Sancat. Sampai kita Masak atuh. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Asik. Merah, kuning, kelabu. Oh ye. Merah muda dan biru. Ye. Meletus balon hijau. Luas ya. Hah? Keburu aja kena lah eta. Tunggu sabar hiji tadi teh Pak. Mau di Jieunkeun sok saya aya. can menang duit atuh Pak. Duh. Gampang kayak Pak Jarot. Walaupun barudak barodagong ku aing dibayar. Ku aing dibayar. Jeunkeun sok barudak bungahkeun. Siapa satu percaya ka aing? Percaya teh sih ka aing? Ya percaya Pak. Ah, sok jeunkeun. Lek tah, siapa lek. Tah. Percaya kita ada balon. Ya, nu gitar aing. Ini buka pamajikan kan? Mulai Pak. Salah hiji. Hiji, Budak. udah 2. Siapa usahanya anak pamajikan? Enggak. Tahu ku aing dibayar. Tenang teh. Tong sieun sok. Nyanyi. Asal bungahkeun aing barudak. Ngalagu deui coba. Lagu naon Pak? Ngalagu naon mah ngalagu naon sok. Lunak panas euy. Ngalagu. Oh, lunak ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bisa aja nih. Berarti lamun sia naon Berarti lamun mepene budak teh. lagu deui Ron. Lamun mepene budak sok ngalagu ieu. Mun mepene budak Bapak nak budak masuk ke Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Nya, Kalau tidak, nya tuh najan ieu kieu. Ya ada tutung kabalikeun tah. Alinya angka budak masuk usaha sing bener. Tidak bobo Alex disuruh. Sapoe sabaraha mun meunang? Tertentu Pak. Kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 70. Itu. Sing sopan, ngaranna sing sopan. Rempang segitu ge ampun. Tepung.
kieu ya. Nih geus ngeunangan kana di sawah nih. Alhamdulillah. Tempat nih itu sok di dieu dah ya. Kenangan di sawah mah ti celiharang mata cek kolot ya mah. Ayam beri can di paraban mah. Parab teh. Kenapa telat kali oh? Nah, nyerah tuh. Nyerah tuh. Masya Allah, parang. Parang tubuh tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Oh, basuh ya. Udah naon Kang? Iya, udah ngasah parang ya. Subul tara diasah, juga akan kareka dieu ya. Saya sampai minggu mana? Semua baru dak. Yuk. Kita ya tadi. Tara rese dia baru dak. Lumawi Kang. Baru dak teh duka di marana mah. Ayeuna teh jeung barudak geus tara panggih, geus tara kontak telepon. Tadi kita kene motor ge lah kene dari sawah. Tuh. Jadi kitu Kang ka dieu teh silaturahmi we. Ya. Jadi gitu Kang. Berenang punten we sore-sore ieu silaturahmi ka Akang. Benar geus terus poe kieu hampura deh. Wah cai-cai acan nih. Iya Kang. Wah baru dak kan nitip we. Ulah nepikeun ka Karicu deui mun bisa mah bawa we ka dieu. Di dieu mah rek ngurus-ngurus empang rek. Bolet je pan ieu saeureun. Siap Kang. Teh. Siap. Mun bisa mah darekeun mah aya telepon. Ya upami dicobian ya orang cobian lah merenang telepon Kang. Apa memang perlu telepon wae? Ya, telepon cobian. Bari sekalian orang ngaliwat gitu baru dah. Tah meuli lauk dituker jigana keur ngala lauk aya lauk nila. Siap Kang. Sedap. Lo, Sing ladaan. di mana? Oh, Sada rot. adut. Tah dia. Mun siap. Cek ang aya lu. Oh, nya. Ya kago keur nyieun martabak telur. Ah, siap. Nya. Gen gadinya gitu nya, carioskeun. Ieu da keur kumpul si Alek, Pulung, Burik. Jeung tukang endog sia sangarana? Pulung. Sia sangarana Pulung kumaha? Lanihanana Pak. Sobari. Landihanana 10. Siap. Kitu merenang Kang. Barudak teh da masih kena ngarariung geuningan di jalanan. Di warung-warung nongkrong bareng keneh barudak teh. Kumaha tuh barudak teh? Padut dah ka ditu utang aya du. Jadi mau ka dieu. Bakal ngadu-ngadu deui segala rupa geura. Nepohon teh tadi urang di dieu. Kapan gua aing ditelepon urang keur ngumpul di. Bakal kemana dia? wae geura. Tuh. Adut bieu teh nelpon. Tah ka ditu cenah Kang aya lu. Oh, Kang aya lu. Kang aya lu? Naon Bang ya? Manggil. Ayo siap.
Ah siap. Bakal bebejan untuk para rugo deui da. Bakal ngadorna dewa si Adun mah. So, Ya, sabarahan ya, barudak sabarahan. Barudak sabarahan. Sabarahan nanya siapa belum mau sabarahan. Oh, siap kumaha. 10.000. Oke, koin dibayarnya. Koin dibayar. Hah? saya itu Ya. terus sampai gerak lah pi omongan. Ya, oke ya. Sabarahan. Aduh, kalah, Tah. Tadi bayar kamari ge. Iya, tadi bayar. Naon ai sia. Timbang mobil kaki itu. Hah? Kayak gua aing dibayar. Nah. Kayak gua aing catatkeun, kayak gua aing dibayar. Geus dianyuk nih wae ku barudak. Aduh, kumahaan geus mau bisa balanya. Geus bakal kawa ojek geus bakal ngebon nih wae geura. Kumahaan utang geus loba nu ngaranyuk. Aduh. Apes wae nama dagang teh kalah datang preman. Kang sakitu we ti akang mah. Nitip barudak pemelang. Daya naon mah itu. Mohon Kang. Bakal urang-urang kene nu riweuhna mah jeung ngarugikeun ka sarerea we deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ces. Kumaha nasi geuning. Ye, barengan wae ruang riung dewa. Asaran apa Itu hampura lain joledar Kang. Udah kumaha kahirupan anak ayeuna mah geus marasing-masing meureun. Masing-masing kumaha sih barengan wae cenah. Teh ieu mah keur bareng we Kang bieu pulang ti warung si Asa nya eta. Jadi titah cikane langsung kontak. Bieu teh keur ngariung. Buka kacamata di Jawa. Paranoid Kalau kacamata gitu sih. Jadi jika itu kacamata teh Jika teletab. jeburu mah. Hampura Kang ka dieu teh teu mawana naon tuh. Bieu kalah ge Kan bae aya mah urang ngaliwat lah. Heeh. Ngobrolna setengah nahan aing di ditu tuh ngobrolna di luar tuh. Nah, Gimana Kang? Dina caang. saya nanti warung saya tadi ngadinya ngarulung di warung. Di warung si Asa kan. Ieu teh Kang pulung jeung Alek tadi ten Asa keur ngaropi nelpon Jarot. Jarot jeung Burik nyamperin ka dinya. Mayar Kang. Kopi keur ngopi unggul dibayar. Tadi tuh di balayar. Dibayar. Bejana teh di balayar cenah. Ente masuk main tuduh wae harus Bejana tadi nu laporan. dibayar tah Jarot nu bayar lagi. Bejana Kang, tadi teh dibayar cenah. Dibayar ku Jarot. Nges dibayar bayar. Dan bakal dibayar bakal info deui ya. Moal Kan nitip akang mah. Ulah nepikeun Kang adenge omongan ti luar. Laporan deui ka warung. Sareng malayar. Akang Iya. geus soream lah. Mau adenge itu deui. moal Kang. Jeung kakarek nempo di. Kuburik. Soalnya tuh nyata Kang ieu teh pemajikan gering. Gering naon? Biasa we eta penyakit. Hese di teleponan ge Kang. Batur-batur ngarumpul sia eueuh jeung kudu aya info. Hese di teleponan ge Kang. Kapan kuotana Kajeng pajak-pajak deh di luar sesoranganan deh. Semua balan. Kajeng pajak-pajak di luar sesoranganan. batur aneh. Gas. Yuk. Nitip teh aing Naon ente nangtung? Tuh. Masuk jadi sarwana Ente ngadu-ngadu wae batur. Adem-adem. Jadi sok gandeng aing Gitar ieu mah lain bedog. Mau gitar. Lain lain pangamen. Hiburan ya Namun bakal. kena ngamen aing mah jeung mentaan mah.
hiburan ya, Bro. Kacamata itu. Ayang bang nyanyi. Ternyata habis. Mau gitar harus bisa gitar. Nah, coba sih yang ada yang gitar nyanyi naon Gitar. Mahal. ya coba sok ketik. Coba Coba nyanyi naon. Kacamata Kang. Ya coba. Kacamata gitu nih. Tong di kumarin gomay rusak. Mahal. Coba. Nyanyi nang Kang. Kamu lah. Ya aku masih ya nyanyi kumaha ngamen di jalan. Aku mencintaimu. Mau jadi duit tuh lagu gitu Cintaku. mah. Gitar ke suara. Ente naon yang serikeun wae. Belum. Ente mah bisa mahal ieu. Mau jadi duit. Sia batur teh geus berusaha rek ngamen. Ayeuna Yuk, mau jadi duit tuh gitu mah. Mau Majak jadi duit. majak ulah nanon ulahkeun bae. Bisa nak kitu. Sama rek ngadu-ngadukeun wae. Lain ngadu-ngadu bukti. Hop dah aing mecakan dulu. Tong turunkeun Kang. Tong lain kalah yang seri. Sorana. Kang udah ajar lagi lami. Sanu daek meuli beas jeung meuli lauk. Kurang ngaliwat di dia lah. Siap. Urang we Burik. useup. Urang meuli useupeun. Urang jeung si Meuli lauk lain nu useup. Nya Kang nya. Urang meuli lauk. Aing nu beas. Meuli beas, Rod. Hah? Geus mana meuli beas, aing meuli lauk. Aing pulung bisa meuli beas. Yang geus heuh. Ajeng tong nyen piomongan. Meuli beas ieu loba. Heuh. Lu orang nguseup we anu mah, nah mendingan yang nguseup. Maling. Heeh. Duit orang pake meuli udun. Heeh. Yang ngopi. Heeh. Kami dari PT Preman Tari Mulicap. Jangan lupa subscribe.